Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah tepang deui sareng Ibu Bu Desi dina pangajaran bahasa Sunda. Kanggo dinten ayeuna urang ngalajengkeun deui pembelajaran kamari ngeunaan aksara Sunda. Masih emut keneh kan pembelajaran kamari naon wae? Leres, ki urang kamari diajar ngeunaan aksara Sunda teh ngeunaan huruf-hurufna. Aya namina aksara ngalageuna, aya oge anu namina aksara vokal, sareng anu terakhir ngeunaan angka. Kumargi atos kanggo dinten ayeuna urang maju deui, urang diajar ngeunaan nulis aksara Sunda. Teh dina nulis aksara Sunda ieu teh maksudna urang diajar ngeunaan rarangken. Dina aksara Sunda teh aya 13 rarangken. Ka 13na urang bahas ayeuna. Nah, ayeuna urang diajar ngeunaan rarangken. Si rarangken dina aksara Sunda ieu teh gunana pikeun ngarobah huruf vokal dina aksara ngalageuna. Tah, dina aksara ngalageuna teh kan biasana tos aya huruf A-na. Supados tiasa dirubah ka huruf vokal anu sanesna, tiasa nganggo anu namina rarangken. Rarangken teh aya sababaraha rupa, aya anu ditulisna di luhureun, ditulisna di sisieun jeung ditulisna di handapeun. Ayeuna nu kahiji aya rarangken anu ditulis di luhureun aksara ngalageuna. Anu kahiji aya nu namina panghulu. Fungsina ngarobah vokal aksara A jadi I. Contoh ngagunakeunna misalkan tina aksara K tiasa jadi Ki upami nganggo panghulu. Anu kadua aya nu namina pamepet. Si pamepet ieu teh fungsina ngarobah vokal aksara A jadi E. Misalna tina K jadi Ke upami nganggo pamepet. Anu katilu aya nu namina paneuleung. Si paneuleung ieu teh fungsina ngarobah vokal aksara A jadi E. Contona tina K jadi Ke tiasa nganggo paneuleung. Anu kaopat aya anu namina panglayar. Si panglayar ieu teh fungsina pikeun ngarobah vokal aksara A jadi plus R. Jadi ditambahan saleresna mah sanes A hungkul. Jadi ieu mah teu aya anu dileungitkeun tapi ditambihan ku huruf R di tungtungna. Misalkan tina huruf K jadi kar, tiasa ngagunakeun panglayar. Anu kalima aya nu namina panyecek. Tah si panyecek ieu teh fungsina pikeun ngarubah huruf vokal aksara A jadi plus eng. Hampir sami sareng panglayar, bentena ieu mah bakal ditambihan ku huruf eng di tungtungna. Misalkan tina huruf K jadi kang, tiasa ditambihan ku panyecek. Anu salajengna nyaeta rarangken anu ditulis di handapeun aksara ngalageuna, aya 3. Anu kahiji namina panyuku. Si panyuku teh fungsina ngarobah huruf vokal aksara A jadi U. Contoh ngagunakeunna tina K jadi Ku tiasa nganggo panyuku. Anu kadua namina panyakra. Si panyakra ieu teh fungsina ngarobah vokal aksara A jadi plus ra. Janten maksudna si huruf A na ieu teh dileungitkeun tapi digentos janten ra. Misalkan tina huruf K janten kra, eta tiasa nganggo panyakra. Anu katilu namina panyiku. Fungsina nyaeta ngarobah vokal aksara A jadi plus la. Jadi si A na dileungitkeun tapi digentos ku la. Misalkan tina K jadi kla, tiasa nganggo panyiku. Anu katilu aya rarangken anu ditulisna sajajar, tiasa samemeh, tiasa saatos. Anu kahiji aya nu namina paneleng. Si paneleng ieu teh ditulisna di hareupeun, jadi sata acan ditulisna si aksara ngalageuna. Fungsina ngarobah vokal aksara A jadi E. Contoh ngagunakeunna tina K jadi Ke, tiasa nganggo paneleng, ditulisna kedah di payunna. Teras anu kadua anu namina panolong. Si panolong ieu ditulisna di pangkereunana, fungsina ngarobah vokal aksara A jadi O. Misal tina K jadi Ko. Eta tiasa nganggo panolong. Anu katilu pamingkal. Pamingkal ieu teh fungsina ngarobah vokal aksara A jadi plus ya. Jadi si A na dileungitkeun tapi digentos ku ya. Misalkan tina K jadi kia, tiasa nganggo pamingkal.
Anu kaopat namina pangwisat. Si pangwisat ieu teh fungsina ngarobah vokal aksara A jadi plus H. Misalkan tina K jadi kah eta tiasa nganggo pangwisat. Anu terakhir ieu anu paling beda namina pamaeh. Si pamaeh ieu teh ngaleungitkeun vokal dina aksara dasar. Misalkan tina K anu aya huruf vokal A na jadi K hungkul secara mandiri. Anu terakhir ieu salaresna mung tambihan hungkul, ieu namina rarangken anu ditulisna dihijikeun jeung aksara suara vokal. Nah, si rarangken ieu teh anu tiasa dihijikeun jeung aksara suara atau aksara vokal teh nyaeta panglayar, panyecek sareng pangwisat. Tiasa ditinggal contohna. Nah, atas kan eta aya 13 rarangken. Saat tos ninggal ka 13 rarangken eta atos tiasa teu acan nulis aksara Sunda. Upami teu acan sawios, urang diajar sasarangan sareng ibu ayeuna. Nah, ayeuna urang diajar nulis aksara Sunda ngagunakeun si rarangken anu tadi teh. Ayeuna urang diajar nulis kecap, misalkan anu kahiji kadaharan. Mimitina urang ngandamel huruf K, teras da, teras H, teras ra, anu terakhir na. Supados jadi N, urang kudu ngagunakeun pamaeh. Anu kaduanya eta kecap carita. Upami urang bade ngadamel kecap carita, anu kahiji urang ngadamel huruf C, teras ra, upami bade janten ri nganggo panghulu di luhurna. Teras huruf ta. Anu salajengna ngadamel kecap nakol. Anu kahiji ngadamel heula huruf na, teras ka, kumargi eta janten nakol kurang nganggo panolong di pangkerna. Teras huruf la, nganggo pamaeh supados janten L. Anu terakhir urang ngadamel kecap teater. Anu mimiti urang ngadamel heula huruf ta, kumargi hoyong jadi T, urang nganggo paneleng disimpen di payuna. Teras huruf A dina aksara vokal. Teras huruf ta deui, kumargi hoyong janten teu nganggo pamepet di luhurna. Anu terakhir huruf ra. Si huruf ra ieu teh supados janten R urang kedah nganggo pamaeh di pangkerna. Kumaha atos kan diajar sasarengan sareng ibu, tah ayeuna kumaha upami ngadamel nyalira. Nah, ngadamel nyalirana teh supados teribet kumaha upami diajarna nulis nami masing-masing. Tah si nami masing-masing eta teh ditulis nganggo aksara Sunda. Ditulis kayak dikitukeun ka ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, mong sakitu pangajaran bahasa Sunda ti ibu kanggo dinten ayeuna. Upami aya anu bade ditaraskeun mangga tiasa langsung ditaraskeun ka ibu. Tepang deui dina pertemuan salajengna, hapunten tina samudaya kalepatan, hatur nuhun kana sagala parhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.